Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring mangoleh dina dongeng Sunda. Tangtosna anu genah marna oge tumanina. Dinten ayeuna simkuring sajam midangkeun deui hanca dongeng Sunda anu janten judul Jaka Suhanta episode ka-7. Mugi aya dongeng teh janten panghibur kana kalbu oge pang beberah kana manah. Hayu pamirsa, urang dangukeun sasarengan. Kumaha jujutan carita ngeunaan Jaka Suhanta episode ka-7 ieu teh? Yu mangga. Woi, tinggal ya panggil jeung si goblok. Ah, men. Kos. Ceng. Kada dia. Ya. Gawekeun ku si aya. Si goblok. Lumayan ya sih karena mau duit ya. Agak ngarek dek lah. Sok ajang. Kos. Ceng. Cek si Ojat main teh nitah anak buahna supaya nginterogasi lah pami polisi mah. Sedangkan manehna hayang dieu heula. Hayang ngareureuk heula. Da ketempo leungeunna teh kitu kawas nu hareudangeun nyakelan kana bajuna teh bari ngageber-geber bajuna. Siap, Kang. Siap. Cek si Engkus oge si Aceng mainna. Jung narangtung nyamperkeun ka si Jaka Suhanta. Si Jaka Suhanta nya angger mainna. Soak sieun pacampur. Awakna ngageter. Bari kituna teh ngagerentes. Kumaha ieu teh? Bisa balik mah nya. Aduh. Nampet bisa panggil di dieu deui aduh. Cek si Suhanta ngagerantesan teh kaos kitu. Hei. Geus ya. Cek si Aceng bari manehna teh ngaleng semu nyekek kana beheungna si Suhanta. Sia mah duit sabaraha goblok. Teh mah goblok sia teh ditanya teh. Ngadon ngecedog sia. Cek si Aceng main teh kitu ka si Suhanta. Teu gaduh artos. Ieu ngan ieu iung hungkul jeung ieu bang bodas jeung laja ieu ge ti pasar Cek si Jaka Suhanta bari nempokeun jingjingana ka si Aceng. Ih goblok Jebrot eta mah. Beungeutna si Suhanta dicetol ku si Engkus gedebut. Si Suhanta awong-awongan mehna teh. Bari nyekelan beungeutna anu tapak geus dihanca pisan. Ku si Engkus pas pisan nyayang kana beungeutna. ukur kitu sia anjing. Udah goblok sia. Pelelkeun. Mau mungkin sia teh teu boga duit mah. Nangtung goblok sia. Cek si Engkus maehna teh bari nejeh kana sukuna si Suhanta. Si Suhanta nu ditajah oge sukuna ku si Engkus. Perengkelan sukuna teh. Ku sababnya teu asa-asa si Engkus mah kitu karakterna teh. Rada telenges. Teu ningali saha. Malahan mah katelahna ge si Engkus teh loba warga Pangeusi Lembur teh anu teresep ka si Engkus teh. Tapi Pangeusi Lembur Cimorongko teu bisa kumaha kusabab eta gorombolan si Ojat teh masih kene aya pakuat pakaitna eujeun paguron Batrawali. Udah anjing sia teh. Cek si Engkus nanya di kaos gitu. Kalem Kang, kalem. Ulah langsung bae atuh kalem ieu. Cek si Aceng bari tuluy sarwana si Aceng oge
dijenggut hulu si Jaka Suhanta bukna. Aduh, aduh. Udah ngatu anjing aja ditate goblok sih teh. Ceplak eta mah. Ditampiling pipina si Jaka Suhanta ku si Aceng. Aw. Beki pikarunyaeun eta mah. Pamirsa. Si Suhanta teh keur bangetna beunang dihanca dicetol ku si engkus. Keuna pisan nyayang pisan kana irungna. Ketihan kayaan banget si Suhanta teh na teh ngucur getih tina irungna teh tina dua liangna. Ayeuna kudu ngaranampan jenggut deh. Bari teu asa-asa ngajenggutna teh. Kawas anu tukang kuli panggu anu dititah ngakut beas 3 karung. Udah ngatuh. Goblok sia teh. Pletok. Diteke sataraikna make batu ali anu dipake ku si Aceng. Aw. Nyeri. Si Jaka Suhanta leungeunna duanana kawas anu erek ngalepaskeun leungeunna si Aceng tina cekelana kana buuk si Jaka Suhanta. Naon anjing sia teh ayang minta aing ngalepaskeun cekelan kana hulu sia goblok. Jerok si anjing. Tek si Aceng teh kitu teh bari nyentak ka si Jaka Suhanta. Sanggeus disentak kitu si Aceng beuki mayongkod manehna teh teu wani. Si Jaka Suhanta teh beuki teu wani. Beungeutna teh nepi ka runyaeun. Pacampur aya keluar Ciramaya oge tina panonna. Nyereng cigana teh. Sanggeus irungna di jebrod ku si engkus keluar getih. Teu bisa kukumaha nganurutkeun si Jaka Suhanta teh kana omongan si Aceng. Pok si Aceng teh bari leungeun katuhuna teh masih keneh ngajenggut kana buukna si Jaka Suhanta ngomong deui. Sakali deui ya. Sia boga duit teu. Si Aceng nanya kawas kitu deui ka si Jaka Suhanta. Si Jaka Suhanta antuk nama manehna ngomong sajujurna ka si Aceng. Tapi itu seueur ieu atosna Ditempokeun ku si Jaka Suhanta teh duitna teh anu teu loba teu nepi 10.000 acan. Nempo duit anu di asongkeun ku si Jaka Suhanta ngan saukur sakitu cekuk eta mah. Si Jaka Suhanta dituur pas pisan kana pulikakna ku si Aceng. Goblok si anjing. Cekuk. Yang gedebut. Si Jaka Suhanta peperengkelan main teh gulang-guling dina taneuh bari dua leungeunna nyekelan kana babagugna. Goblok sia. Decek itu mah teu bisa melicai sia goblok sia. Tolol sia teh. Anjing sia. Sanggeus ngarekan kos kitu lainna karunya. Rasa kamanusaan di diri si Aceng teh. Ngadon ditejeh deui beungeutna si Jaka Suhanta. Jegret. Tapi si Suhanta teu malire. Tejehan si Aceng anu keuna pisan pas pisan karena beungeutna manehna. Nu leuwih dirasakeun nyeri pisan mah ku si Suhanta ayeuna teh babagugna sanggeus dituur ku si Aceng
ningali kayaan geus kaos kitu si Adul jeung gegedukna si Ojat anu tadi ukur nempokeun antuk nama ngomong si Ojat teh Do dia cek si Ojat main teh ngagarwan ngagupayan kasih Adul tekung sila si Adul teh nyamperkeun ka si Ojat tuluy si Ojat teh ngaharewoskeun teuing ngaharewoskeun nama-nama sanggeus kitu si Adul teh unggeuk tuluy nyamperkeun ka si Aceng oge ka Singkus ceng kos dia tulila si Adul teh ngawejaan geus sarua ngaharewos kasih Singkus oge ka si Aceng sanggeus diharewosan kaos kitu beungeut duanana teh si Aceng jeung Singkus teh tuluy kawas anu beuki gangas we kaos nu taat pisan kana parentah anu jadi gegedugna antukna si Jaka Suhanta teh dibawa ku si Aceng jeung Singkus dicekelan duanana dipaksa dititah nangtung jasa nyaros ya cek si Aceng main teh ngomong pok kaos gitu si Suhanta anu tadi manehna teh gulang-guling tanah bayanya kelan babagugna kawas nyapi karunya we pisan mainna geus nu kapikeun ku manehna eta nyeri pisan dituur kitu teh pas pisan kana taeun manehna telila si Jaka Suhanta teh ku si Aceng oge ku Singkus teh dibawa dicarakeun dibawa ka kebon anu aya di si jalanan eta sanggeus di jero kebon teh cigana teh nu boga da deket pisan kana leuweung Cimorongkol pok si Ojat teh ngomong ya do ceng kos ieu bahaya gara-gara sia doaan sih kalau leuwih jadi mah balik mun ayeuna kudu dilepaskeun ka wasarita eueuh ieu mah ieu kudu dianggeusan hirupna ieu budak teh kumaha satuju ieu teh cek si Ojat nanya ke anak buahna nya satuju Kang setuju apa satuju Kang cek si Aceng engkus oge si Adul nembalna kaos kitu ka anu jadi gegedukna hade ayeuna geus jadempel mah balik mun nepikeun ka ieu budak teh balik ka imahna deui mah balik ke urang bakal beunang hukuman ti akibat rawali Akang Jebrage pasti ambek ka urang-urang kade Kang babak lagi jeung sisimut santau oge ayeuna urang anggesan umurna sok ceklan kusadoan ceklan ceng kos do ceklan huluna bisi hayang kabur ya tah kade dicarakelan eta mah si Jaka Suhanta ku tilu anak buahna si Ojat si Jaka Suhanta rada pupureuman mainna tapi kayaknya pacampur banget teh pas anu arek pingsan nampo si Ojat teh nu tadi geus nyoren bedog teh serepet eta bedog ditarik tina sarangkana gurilapan eta mah kasorot ku panon poe eta bedog teh seukeut sarua kawas bedogna Abah Juhro anu ditempo ku si Jaka Suhanta pas tadi ka apa do mukana Abah Juhro naon cek si Jaka Suhanta main teh ngabisa-bisakeun ngawani-wanikeun ngomong kaos kitu nanya ka si Ojat cedog si goblok sia mapaleng sia mun dibere hirup keneh oh sia deuleu ku sia ieu bedog jadi saksi nganterkeun nyawa sia supaya teu ngaripukeun ka urang-urang kabeh
Iya sia. Asakeun sia. Iya. Si Ojat rek nyabetkeun bedogna anu katingali seukeut jeung wah eta bener gugur ilapan kasot kupanon poe teh. Rek sabetkeun kana beuheungna si Ojat. Kana beuheungna si Jaka Suhanta. Si Jaka Suhanta pasrah ningali kaayaan kawas kitu manehna teh. Nya kudu kumaha deui atuh. Ilmu silat teu begug. Teu boga ilmu bela diri saeutik-eutik oge. Untuk nama si Jaka Suhanta teh dina kaayaan kawas kitu teh nyempet-nyempetkeun manehna teh. Ngagarentos. Ampura mak, ampura Jaka teh gak loba dosa ka emak. Ampura teu tiasa euih mak, ulah sedih mak. Ampura Cek si Jaka Suhanta kituna teh bari berebay keluar Cipanon bari ngagarentos kituna teh ningali beungeut si Suhanta kos kitu eta nu 4 jalma teh nu baragajo jeung barangasan kitu teh lainna jadi kaketrok pantoh hatena ngerasa karunya ka si Jaka Suhanta ngadon tempo teh nu tiluan anu nyakelan Jaka Suhanta teh anak buahna si Ojat ngadon peting sari-serian tapi semu tararegang beungeutna teh sedangkeun si Ojat kawas anu beungeutna teh kawas anu kausap curig jarian gitu. Kusabab nu kapikiran ku si Ojat teh pasti ieu bedog teh ngagelencengkeun tiang kopeahna si Jaka Suhanta. Can ge acan eta bedog teh nepi karek ge geus aya jarak 7 cm rek nepi pisan kana beuheungna si Jaka Suhanta. Teu kungsila katempo kawas aya kalangkang anu ngacorelat kaluhureun tangtungan eta 5 jalma. Eta kalangkang teh ngacorelat bari sanggeusna dibarengan ku gelentrang eta mah bedog anu sakitu seukeutna anu dicekel ku si Ojat nu rek disabatkeun kana beuheungna si Jaka Suhanta ngadak-ngadak beulah jadi hampir kana 30 bagean. Gebog reuwas eta mah si Ojat teh jadi ngan saukur nyekel gagangna hungkul sedengkeun bedogna kabeh geus muruluk. Si anak buahna si Ojat mah si engko si Aceng jeung si Ado mah teu ngarasa reuwas atau kumaha sabab eta kajadian teh meni gancang pisan keur mah gancang nyabetkeunna teh si Ojat teh eta leuwih gancang deui kaayaan bedog kaos kitu teh anu geus bareulah kitu teh antukna mah ngan saukur angin hungkul anu nebak kana beuheungna si Jaka Suhanta. Plos. Naon yuk? Wah, nah bedog aing jadi kieu. Cuk si Ojat maneh teh bari nempo kana bedogna nu ngan saukur gagangna hungkul sedangkeun peso bedogna geus bareulah dina taneuh. Sasia goblok anjing jadi kieu bedog aing. Anjing sasia anjing tunjukkeun si anjing. Cuk si Ojat main teh cocorogokan bari nempo kana sabudeureun di eta tempatan. Tegung silila kadenge aya sora anu can katempo jirimna. Atuh ulah kawas kitu atuh euy. Nah menit leungeus teuing euy. Aduh karunya eta teh sorangan maknya ditempuh ku opatan atuh.
Nah kawas bikang Malaysia teh. Cek eta sora anu teu katempo jirimna. Sanggeus kitu si Ojat waktu nasep. Pamirsa cak urang tuna heula ngeunaan. Jaka Suhanta episode ke-7 dinten ayeuna. Anjing urang tepang dangu deui sareng sungkuring. Dina dongeng Sunda tangtosna anu tetep geunah marna oge temanina. Ya pamirsa, hapunten pisan kana samudaya kelepatan utamina mah kana sowanten sungkuring nu masih keneh teu lancar. Maklum atuh sungkuring mah da sanes profesional. Saukurnya sabisa-bisa. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.